Cek saha ai bibi teu bisa pakai kamera hareup iPhone. Oh kelas 2 naik tuh ke kelas 3. Lah Korea mah aja mah. Bener eta cek dokter aya jojodog nu jero beuteungna. Heeh. Heuh naon atuh eta penyakit. Hey dulur-dulur kamonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi cana cek batur jelema edam. HP bibi ka mana deh? Bogaan ruksak geura keur teu boga duit kudu benerkeun HP. Pake we tuh nurut orang tuh. Urang geus meuli deui da nya. iPhone. Heeh. Embung teu bisa pakai kamera hareup na iPhone mah. Cek saha ai bibi teu bisa pakai kamera hareup iPhone. Cek saha? Bibi ge apal atuh. Palti mana? Batur oge lamun selfie sahareupeun kaca geuning kieu. Bi eta mah pamer konsepna nya, eta mah pamer gugu meulisan. Aya iPhone mah aya kamera tukang kamera hareup aya. Tenang we bibi mah nya. Bawa ya ka imah. Oke. Nya gugu meulisan bibi oge geus batur. Gugu meulisan. Asal tong di video we, foto-foto mah teu naon lah dina kaca gitu. Tong video komo bari ngomong kieu mah. HP menang nginjem nih bos. Senggol dong. Ulah. Ya guys ya. Era. Ran, tetangga orang itu nyangka orang boropo orang dianggap sapira we jelema eta teh. Tengah cirikeun jelema mana, Bran? Kumaha deh? Apan gering ye. Heeh. Cerita teh dibawa ke dokter, Bran. Begitu. Apan kudu operasinya? Kudu operasi ku dokter teh. Nah, Bran. Begitu dioperasi di jero teh loba jodog. Nying. Geus halu deui wae ya aki-aki anjeun. Lain aya tetangga di dinya naon eta jelema atau rinyo? Jelema, Brad. Nah, lain bisa nyimpulkeun eta bener eta cek dokter aya jojodog nu jero beuteungna. Heeh. Heuh naon atuh eta penyakitna tadina? Angin duduk. Nying. Please anjir aki-aki. Henteu kitu konsepna teh angin duduk mah henteu kulantaran jelema eta sok ngahakan jojodog. Maksud didinya pan kieu? Maksud didinya terus eta teh anginna teh kita darariuk kitu dina jojodog di jero beuteung gitu. Heeh. Anjir. Di luar nurwa tah ye pemikiran aki-aki ya. Rempak nu kieu teh guys nya. Deing rempak deing gempa nu kieu mah. Gempa nya yang nyentrongkeun anjing. Aya Jaya na kelas sabaraha Jay? Kelas 2 mang. Oh kelas 2 naik tuh ke kelas 3. Lah Korea mah aja mah kajian we di kelas 2. Nah hoream Jay batur mah hayang naik kelas. Yo mang babaturan aja ge nu naik ke kelas 3-nya ragrag mang. Di lantai 2. Maksudna Jay naik kelas teh atuh lain naik kana kelas atuh ampun. Aja. Lain Brad. Heuh ayeuna karasana mah ku sorangan kitu nya. Meureun baheula teh ieu kolot urang teh neangan nafkah kitu. Jangan nafkahan anakna. Heuh ngarada balai ge serem. Eta teh bentuk tanggung jawab kolot ke anakna. Matak urang kudu selalu ngahargaan kolot. Ya, tong make jeung campelak ka kolot. Komo ayeuna anjir ngotot-ngotot ka kolot. Nya. Hargaan kolot urang supaya urang jadi anak anu berbakti. Kirang bara anjir urang mah bener tuh. Babalik ka kolot urang. Moal bisa, moal lunas moal. Lamun misalkan ayeuna urang sistem timbal balik, moal lunas. Jasa kolot ka urang geus eueuh papadana.
Nya berat. Baheula mah urang teh udang sare, indit sakolanya. Bener. Ayeuna mah udang sare, gigireun awewe sare deui we. Anjing. Please mo. Ban tadi briefing aing ngomong kumaha. Ya, ieu teh keur nyieun konten sedih. Kali-kali kamonesan teh anjir kontenna anu sedih sakali-kali. Bisi baroseneun anjir bodor wae. Lu sedih. Aing tadi briefing lu sedih. Ya maksudna hudang sare init gawe. Anjing parah aing saremo anger. Siapa dititah bener anjir salah. Dititah salah komo maneh mah. Terjadi deui anjing, terjadi deui. Konten aing hayang nyeun konten sedih ieu. Besok atuh balikan deui, Bro. Banget sudi anjir. Ngesan anjir. Beunah juga na euy panas poe kieu nya. Skala pemuda ning. Di parapatan Brad. Heeh. Anjir ngeunah bener ya. Asli seger anjir. Lijik. Urang mah ieu nya gula beureum nya. Siap. Brad, ngarah urang teu bolak-balik. Es kelapa mudana nu sabaraha tahun, pangtana bisi kolot teuing. Bisi ngora teuing. Eta emang diukur ku tahun eta ngora jeung kolotna, kos. Henteu kitu konsepna, kos. Anjir parah aing si Kosim ieu. Ya. Kalapa muda, da ditu ge nyahueun tukang dagang lagi. Nya. Kalapa ngora. Nya. Dawegan disebutna teh, kalapa muda teh. Henteu diukur ku tahun teh. Henteu diukur ku tahun. Nya, jik. Tapi Brad cek urang mending didahar di ditu lah dibungkus, bisa kabur kolot di jalan ke moangna. Anjing. Please kos, maneh ti ditu ka dia nya ka parapatan sabaraha tahun anjir rek lempangna ieu. Atuh meureun kaburu encer beureun. Parah anjir ieu. Kosim geus rempag deui wae. Bi, uang healing yuk ke pantai, Bi. Embung mah aceng teresep bibi mah ke pantai mah. Teresep kumaha di, Bi? Sok beraringung, eta kan bibi mah orang Sundanya. Eta nyebut ka ombakna kumaha bibi. Gampang, Bi. Karimang bak, Bi. Cuma aceng kumaha nyebutna. Mang Aceng mah geus puguh. Wak bak. Da kapilancek eta Bapak Mang Aceng mah. Oh.